Tadi angkat budak teh. Ih, aing tidak angkat wae. Hi. Lain Oi. mana apal nomor si Ibon teh? Bejana si Ibon keur jeung si Dika, aing nelpon si Dika teh diangkat-angkat wae. Apa? Sabaraha? Nah hideung. Lain warnana tah, nu kieu warna hideung mata nu kieu tah. Nomorna Aya ning dina etana tipe Y12. eta mah jenisna tah nomor mah 1 2 3 4 5 tah nu kitu nomor. Heupan aya geuninganan dina etana dina nomorna geuninganan nu ti 1 3 8. Heuh dan urang oge atuh sarua ayaan nomor kieu mah. Nomor si Ibon. Sabaraha? Nomor sentak. Astagfirullah kana sempak sia sama aing ngalieur ih. Nomor naon atuh? Nomor HP. Tipe Y12. Eta mah jenisna, tipena. Ieu, lamun urang sok arek nelepon ngira sok ngadusukeun heula nomor tah. Da uing mah lamun nelpon si Ibon sok langsung di kieu we langsung ditelepon. Heeh, berarti geus kasimpen dina HP. Atau di bawah HP na ku si Ibon. Ya heuh atuh dibawa. Kumaha arek nelepon lamun teu dibawa mah. Nomor si Ibon sabaraha apal teu? Apal Nya sabaraha? 28. Ah eta mah nomor sendal atuh. Atuh nu mana? Nomor HP-na nah jadi kana nomor sendal sia mah. Buru atuh kerusuh ye. Kudu kumaha atuh abdi? Teu kudu kumaha eta sebutkeun nomor si Ibon apal teu? Ari maneh kunaon atuh? Arek ka mana? Telepon si Dika rusuh. Oh, si Dika kunaon cilaka? Ya Allah, jadi kana cilaka sia mah. Kunaon dir? Ah, geus mau balik pisan ngomong jeung sia mah. Rugiat